iman eta membogaan martabat beda-beda. Iji aya iman urang mah iman taklid, aya iman taklid itu martabat iman. Kadua aya imana iman ilmu, katilu aya imana iman iyan, kaopat imana iman hak, kalima imana iman hakikat. Secara singkat dari waktu nu katilu imana iman iyan. Kumaha cenah ari iman iyan? Iman iyan mah ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Hartina nganyahokeun ka Gusti kalawan urang ngadeukeutkeun deukeutna hate. Cing urang geus pernah rasa deukeut. Entong ayeuna jeung zat Allah, urang mengujung-ujung zat Allah jeung cahaya ujung-ujung itu. Urang mah geus deukeut hiji perkara anu diciptakeun ku Allah. Eta ningali urang kana hiji perkara dina hate kalawan naratas anu nyiptakeunana pernah teu. Itu iya. Bahkan saya sebagian katakan palayani maka henteu pernah leungit. Namun saha rabbuhu pangeran na eta daun. Tina naon anho tirohi tina karetegna eta hate torpatan aing hartina tungtung soca. Jadi teu pernah leungit tina tungtung soca naon nyaeta dina karetegna hate kalawan paningalina nyaeta perkara anu diciptakeun ku Gusti henteu pernah leungit dina hatena kalawan muraqabana hate teu leungit nyaeta ka Gusti Allah teu leungit dina tungtung eta panonna ningal kana sakur-sakur anu diciptakeun ku Gusti Allah teh kalawan ningalna Allah ieu tan kitu ningalana we nyaeta sudeunkeun ainul yakin. Eta jelema ainul yakin eta. Jadi urang muraqabahna hate kitu. Gitu, enggak pernah leungit. Gitu, teu pernah leungit ka Gustina. Teu pernah leungit ka Allah. Teu pernah. Dina tungtung socakna tan sebutkeun kitu teh ilmuna anu disebut ngaran ainul yakin. Cing urang kira-kira teh urang lain teu pernah leungitnya kadang-kadang pakeduanya leungit teh terus. Moal urang mah kieu teu leungit teh urang dina hate teh jangan aya dina hate teh sugan kieu minimal ku asmana Allah dina hate teh kitu terus nya keluar ke jarwana napas teh nyebutkeun Allah. Masuk itu ibu tara? Ibu aya daya? Ibu aya daya? Aya. Alhamdulillah. Kakuping teh? Kakuping. Jadi ada yang anu ilmuna imana imatian artina di muraqabatil qalbi. Muraqabah hate. Ngadeunkeunna hate. Jeung teu leungit ka pangeranna. Tina tungtung panonna saeutik oge teu pernah leungit. Ayo urang mah loba leungit. Ieu teh. Nu kasampaian teh Ibu? Anu katilu